Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talus, gigireun tangkal rambutan. Nu ngawal salam rada leuleus, rupina mah tos narundutan. Tarunduh ibu bapak tunduh. Siap ngawal salamna kompak siap. Nu palih ditu siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supados ganjil salamna sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ngawalar salamna ikhlas, ridho teu bari ngambek henteu. Kanu ngawalar salam ikhlas ridho sing dipanjangkeun umurna, sing digampilkeun rizkina. Kanu boga hutang, aya nu boga hutang aya, wih loba geuning. Kanu boga hutang mudah-mudahan nu dihutangana sing pohoeun, sing lunas hampura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipihormat para sepuh, para alim ulama, para kiai, asatid wal asatidah, pimpinan majelis taklim, sepuh sim kuring kersana Ibu Hajah Deswanti, oge sadaya jamaah nu pamugi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu dipihormat aparatur pemerintahan Desa Gunung Sari miwah sajungjang karawatna, Ketua MUI, BPD, LPM, BPD, para kadus RT RW hormatin sim kuring. Wabil khusus sohibul hajat kersana bapanana sareng Ibu Siti Rodiyah sakulawargi anu pamugi dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala.
teka kantun ka Bapak pengatur waktos pangjajab acara nu parantos masihan waktos cumarios kasim kuring dina wengi ieu oge dipihormat bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, santriwan santriwati sadaya nu ngiring kempel di ieu patempatan pamugi urang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun hayu urang manjatkeun puja puji sidareng syukur ka Allah anu maparinan rahmat tur parantos ngalungsurkeun pirang-pirang nikmat di antawisna nikmat iman Islam sareng sehingga urang tiasa kempal di ieu dina kaayaan sehat wal satrasna ausan solawat nu diiringi salam mugi teras ngocor ka junjunan urang sadaya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi nu mulia nu ngajanten pamimpin pamugi urang sing kalebat umat anu taat sampai ka poe kiam kalayan kenging syafa nepi ka engke di akhir di alam dunia ibu-ibu hirupna sing maranfa bapak-bapakna sing gaduh istri opat ke ada apa nih ibu-ibu satuju tahan toh bapak-bapak satuju satuju bapak-bapak mah anu pangtarikna sigana boga cita-cita terpendam tah bapak-bapak mah setuju kan ibu-ibu ya ibu-ibu setuju tah nu palih ditu setuju ih kamu bari molotot belah ditu mah can gena naon geus molotot nya hiji wae lah nu penting istrina sholihah amin ya rabbal ku ayana nikmat sehat alhamdulillah dina wengi ieu sim kuring tiasa deui silaturahim di Gunung Sari mung dina dangget ieu dina raraga nyaosan pangulamna Sohibul Hajat bapanana sareng Ibu Siti Rodiyah sakulawargi kalayan tiasa kempel ngariung bermuwajjahah bersalam-salaman di ieu patempatan pamugi ngajanten tempat du mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala amin atuh bo nah eta kudu digas bae dina raraga wengi tasyakur walimatul ursh putrina anu nami Teh Siti Lia nu parantos nikah ka Aa Wadri mudah leres eta teh leres mudah-mudahan pernikahanna ieu sing aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala urang doakeun ieu kadua mempelai mugi-mugi sing panjang yuswana amin panjang jodohna ditambih rezekina ditebihkeun balaina digampilkeun dina mayunan sagala rupi urusanana tiasa ningkatkeun amal ibadah tur iman takwana kalayan tiasa ngawangun rumah tanggi anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal kan ieu nu mana ieu teh panganten anu mana Awadri sareng Teh Siti na mana oh ieu Teh Siti Awadrina di mana jauh-jauh teuing lain rendengan alhamdulillahnya parantos akdun nikah kalayan salamat sim kuring tiasa deui ka dieu silaturahim tepang sareng para bapak para ibu sadaya dupi ibu bapak sadaya di dieu sarehat sehat sadaya sehat ibu sehat alhamdulillah ieu kuring teh rada bingung ieu teh ieu ongkoh make panggung tapi jamaahna saluhureun kuring ieu teh beri nangtung lah langsung itu tah kieu katingali ibu katingali ieu kahalangan ku pager ieu belah dieu mah yo lainna naon ieu sakieu kuring geus nangtung masih leutik keneh ieu teh pendek ku sabab ieu teh nu ceramahna ieu teh kuring jangkung apa pendek ya ibu sing belah dieu kuring jangkung tak pendek aduh kuatandes kitu nyebut pendek nage pendek cenah tapi dateuna naha leutik-leutik ge aya pantuna hoyong terang pantuna hoyong pantuna teh kieu pantuna teh kieu jalan-jalan ka Pulau Bali balikna ka Babakan deh sakalina nu cakep kan dua urang cek di mana pun ayah pantun teh nembalan kompak cakep gitu nah di daerah rehe sok balikan deui jalan-jalan ke Pulau Bali balikna ka Babakan nu ceramah si Ahmad Rojali ganteng nasiga Syahrukan satuju ibu satuju
henteu tadi geus nyebut pendek ayeuna teu satuju. Ibu bapak alhamdulillahnya sadayana kayaan sehat sim kuring ayeuna sehat sababaraha waktos kapengker mah kuring kumargi teras-terasan siang wengi janten salira teh rada teu raos dugikeun ka sababaraha waktos kapengker mah kuring teh rada pilek flu irung mangpet panggungan loba ripuh eta kuring datang ka dokter dok ieu kumaha dok ieu kuring irung mangpet panggungan loba ai ku dokter lain dibere obat kalah dibere nasehat ai cek dokter teh udah kang perbanyak saja minum didenge ku kuring teh omongan dokter eutik-eutik nginum eutik-eutik nginum waras tah henteu kalah kiih-kiih bae sampai pas kuring rek pangajian unggal aya pom bensin eureun aya pom bensin eureun da aya WC umum di dinya lain rek ngeusi bensin adon ka WC we di dinya teh ningali di WC umum teh aya tulisan buang air besar 2000 buang air kecil 1000 ai kaluar ti WC kuring mere duit 2000 kuring teh cicing we da ngadaguan kembalianana ai penjaga WC na teh hulang kang kembaliannya juga nggak ada cek kuring teh teu bisa orang akunya juga kiih cek kuring teh terus kumaha atuh kang tos atuh kang kana kiihkeun bae deui cenah atuh kuring teh balik deui ka WC ngadon hulang di jero nama da nyaah eta pulanganana. Para bapak ibu sadaya ayeuna kaayaan sehat wal afiat sim kuring ngadoakeun mudah-mudahan sing sehat saterasna amin ya rabbal alamin. Urang tiasa kempel caraan kieu tiasa silaturahim patepang rarai ieu wasilah saha sohibul hajat para sakulawargi margi putrina nikah kalayan salamet aya halang harungan naon-naon tangtos sakulawargi bingah dina wengi ieu ngayakeun syukuran urang sadaya ku sohibul hajat dengan saukur diulem dengan saukur dikempelkeun tapi disayogikeun tuang leuteunana alhamdulillah. Makana para bapak ibu sadaya ieu teh mangrupikeun tanda syukur ka Allah margi jelema nu bersyukur pan disebatkeun dina Al-Qur'an wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Aduh eta telat kitu euy. Ibu ngajawab Allah teh tong asa-asa lamun bacaan beres begitu anggeus langsung refleks Allah kitu tong asa-asa nungguan heula nu hareup nyebut Allah tateunya jadina teh Allah tuh da asa-asa sok atuh tong asa-asa sing serempak ti payun pengker sadayana ngiringan sok 1 2 3 engke ceuk dibaca heula ayatna. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Lamun anjeun mensyukuri kana nikmatna Allah la azidannakum niscaya eta nikmat bakal ditambih pikeun anjeun amin ya rabbal. Kumaha lamun ayeuna jelema diberi nikmat ku Allah anu geus teu kaetang jumlahna tapi nu aya kalah mengkufuri kana nikmat eta sakumaha terasan tina kalimat nu tadi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun anjeun mengkufuri kana nikmatna Allah inna azabi sesungguhnya azabku lasyadid kacidak banget perihna naudzubillahi min. Mudah-mudahan para bapak ibu kaum muslimin wal muslimat nu hadir dina wengi ieu sing kalebet hamba-hamba Allah anu pandai mensyukuri nikmat ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal. Dugi ka dieu kahartos ibu bapak kahartos naon poho deui dan geus lila sok jeung kuring mah gampang supaya patembal-tembalna cepet lamun kuring naros naon tembalan bae nu tadi kitu nya eta jawaban nu tereh eta mah kahartos ibu bapak kahartos naon nah eta kitu kusabab sohibul hajat ngayakeun syukuran
urang tiasa kempel caraan kieu dan geus jadi kaumuman di urang mah jadi budaya. Lamun ayeuna budak dikawinkeun, budak disunatan sok syukuran, sok hajatan, leres henteu. Sok hajatan bakat teuing ku bunga belaan nu eueuh di aya-aya belaan kabeh kudu nyewa, leres henteu. Balandongan menang, nyewa pelaminan menang, kursi-kursi menang, panggungna menang, nu ceramah menang, menang ngondang ce. Tuh kira-kira nu ceramah cina menang nyewa, emangnya gua cowok sewaan. Da sohibul hajat nangayakeun nu hade, alhamdulillah malihanan mamirang di Gunung Sari aya 2 titik pangaosan luar biasa. Alhamdulillah. Nu hiji deui mah dipalih ditunya di Bapak Waskin leres. Kapungkur waktu anjeunna nyepitan sim kuring palih ditu. Ayeuna sim kuring di dieu. Alhamdulillah. Cing rek nanya ka ibu-ibu, lamun peuting ieu eueuh pangajian ieu di mana pangajian eta diimah keur naraon? Keur nonton. Aya nu tipina nonton ka urang sare si nu nonton tapi ku aya pangaosan kieu mah pan urang teh calik-calik atuh di dieu mirengkeun aosan Al-Qur'an atuh urang teh leres henteu. Alhamdulillah ibu ku nembe ngalangkahkeun sampean calik di pangaosan mah luar biasa. Disebutkan ku Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sing saha jalmi nu mapah ti rompokna pikeun tolabul ilmi nyiar ilmu, Allah ngagampilkeun jalana ka eta jalmi pikeun lebet ka surga. Ngan ku kuring mah tina dawuhna Kanjeng Nabi nu tadi teh sok rada di lagu. Wios ibu di lagu wios. Laguna teh kieu laguna teh kieu kamana jalan ka surya ka dieu ka palih wetan, kamana jalan ka surga ka dieu ka pangaosan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu kumaha ya teh ongko hareupna masih garureknya assalamu apal henteu ibu teh ieu teh apal henteu nu dipengker apal teu teu tah ayeuna mah meungpeung musikna aya nu nyanyina aya hayu urang shalawatan sasarengan di awal radadan dakwah ini kita awali dengan menyampaikan salam kepada Rasulullah melalui syair raqat aina ya syauqan. Pemirsa jangan kemana-mana karena saya akan kembali lagi tentunya setelah pariwara berikut ini. رقت عيناي شوقا ولطيبة تربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
قلب بالهيك تعلق ولطيبة طرفة يسكن فأتيت إلى حبيبي وهدايا قلب ورفق صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالهيك تعلق وأتيت إلى حبيبي وأتيت إلى حبيبي وهدايا قلب ورفق صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله Alhamdulillah untuk syair sholawat pertama dinyatakan aman. Amannya cenya aman wah nu nyawer euy. Acan teh acan karek ge pertama tenang engke kadituna ieu mah kadituna. Hapunten Saibul Hajat eta mah ukur ngemutkeun eta mah. Teraskeun ibu ieu teh teraskeun. Ieu biasana di dieu ayeuna pangaosan dugi ka tabu sabaraha. Sabaraha apa dugi kata buh sabaraha? Kata buh tilu dugi kata buh tilu malain pengajian eta mah penyiksaan. Batak alhamdulillah pan ari urang ku kempel-kempel kieu mah maca sholawat atuh urang teh leres henteu ibu. Disebatkan ku Kanjeng Nabi bila mana suatu majelis, suatu perkumpulan yang di dalamnya terdapat dua unsur. Pertama ada unsur zikir, kedua adanya unsur sholawat, maka perkumpulan itu akan menjadi perkumpulan yang kelak mendapat kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal gitu. Batak ibu bapak urang mah komonya umatna Kanjeng Nabi kedah nyeureurkeun maos sholawat. Ibu sambil beraktivitas sambil bersolawat, ibu bari ayeuna sasapu bari maos sholawat, ibu bari mepende budak bari maos, ibu bari nimang budak bari maos sholawat. Ulah siga di ditu mah di ditu aya ibu-ibu mepende budak nimang budak geus meunang ngadangdanan didangdanan sampai bebak belur eta ku indungna.
aing geus didangdadan teh sugan marek ditimbang-timbang maca sholawat lain kalah ngadon dipelong dipolototan ai nimangna teh kieu ai dede anak taa ai dede anak taa cing di Gunung Sari aya nu nimang siga kitu aya oh berarti ti dieu heula eta mimitina tah atuh budakna teh hulang atuh aing anak saha atuh cenah aoskeun sholawat insyaallah barokah gitu mata kurang aoskeun sholawat tak di dia ibu-ibu jamiah di dia sholawatan sering alhamdulillah apalagi di Indonesia kaya akan seni kaya akan budaya dalam bersholawat berbagai macam irama diterapkan sesuai dengan daerah masing-masing. Contoh di Jawa Timur lamun sholawatan make lagu Gus Dur ya Rasulullah salamun sambungkeun atuh ibu teruskeun balikan deui ya Rasulullah salamun ya Rafi ni wadaraji atfatai rotal ya uhai diwal Romi ya uhailal judi wal karomi. Jawa Timur asup ke Jawa Tengah robah deui dicampur make lagu lir ilir. Salatullah salamullah ala toha rasul. Terus nah ala mariduan atuh Pak caricing bae sih nah. Jawa Tengah asup ke Jawa Barat daerah Pasundan robah deui dicampur make lagu es lilin. Allahumma sholli wa sallim adeuh teraskeun Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan dai mulkil Pasundan asup ke wilayah belah ditu Jawa Barat nu belah Pantura Cirebon Indramayu robah deui dicampur make lagu keloas. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin. Tabarisa geuning eta nu keloas mah euy. Ya Rabbi sholli ala Muhammad Allahu ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tuh itu bagian Pantura. Ah ibu-ibu di Gunung Sari mah ayeuna mah hayang nyoba make lagu nu kekinian mangga, hayang dikolaborasikeun jeung lagu dangdut mangga ari bisa mah bisa make lagu dangdut tapi nu penting mah ulah ngarobah karena tataran kalimatna. Misalkan ibu-ibu di dieu sholawat make lagu dangdut bisa kieu salatullah salatullah salamullah ala toha rasulillah ala toha rasulillah rasulillah. Lagu naon cing? Darah muda tuh ayat ta Ceiroh bener tah? Ceiroh aya Ceiroh? Ceipah aya Ceipah? Cemimin, Cekokom, Cejuju, Biici aya komplit jadi mah aya kabeh euy. Tah gitu ibu eta lamun sholawatan make lagu darah muda tapi ulah sekali-kali ibu-ibu di dia coba-coba sholawatan make lagu dangdut tapi maksakeun ulah komo bari jeung ngarusak kana kalimat nama. Misalkan ibu-ibu di dia nyobaan cenah sholawat make lagu dangdut da meunang cek ku ceramah keur peuting ge kalah jadi kieu ya nabi jangan ya nabi jangan salam alaika salam alaika boleh saja asalkan sholawatullah alaika ngeunaheun tah teh eta teu ngeunaheun ieu entong ari nu kitu mah nya ngaruksak eta mah kana kalimatna. Intina ibu bapak sadaya urang seueurkeun mau sholawat ka Kanjeng Nabi salah satu bukti kita cinta kepada Nabi mudah-mudahan urang kenging syafaatna amin ya Allah ya rabbal
Urang doakeun sohibul hajat anu parantos ngajanten wasilah ngajanten perantara kahadean urang sadaya kempel di dieu urang doakeun pamugi sohibul hajat sakulawargi sing panjang yuswana amin, ditambih rezekina, ditebihkeun balaina, dilancarkeun dina mayunan sagala rupi urusanana, tiasa ningkatkeun amal ibadah tur iman takwana, kalayan pamugi syukurana ieu ngajanten syukuran anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu mana urang sadaya ngadoakeun kanu nikah biasana naon doa anu kasanggakeun kanggo panganten, rumah tanggi anu sakinah mawad waroh. Leres henteu? Naon hartina? Ih, teu nyaho teuing cenah. Urang mah umum batur bae da batur ge karitu cenah. Kadang aya deui tatangga, "Ceu, naon hartina sakinah mawaddah warohmah?" Oh, siga nama eta mah singkatan, Kang. Singkatan tina naon? Sakinah, salakinah ngeunah-ngeunah. Mawadah awewe nama kajidah, warohmah balikna meuli imah. Lain eta ieu. Justru ibu nu namina sakinah mawaddah warohmah ieu istilah nu dicandak tina Al-Qur'anul Karim. Tadi anu ayat tadi aoskeun. Kusim kuring, oge ku tadi kori, jang wildan. Cing ibu naros, tadi nu maos Quran tadi raos henteu kapirengna? Raos henteu? Eta teh ti alit cim kuring ngadidik anjeunna ti alit ti kawit anak-anak dugikeun ka remaja anjeunna teras juara dina MTQ alhamdulillah. Karaosna ge oge benten, leres henteu ibu? Gitu. Ayatna tadi nu diaoskeun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Eta kuring tadi raoseun teu eta tah nu nembe? Raoseun. Raoseun teu? Raoseun. Ibu-ibu nu raos kuring nu eungap. Sok ngawaler Allahna sing serempak. Ulah ieu mah hanas kuring ngaji geus peperekat urat badag urat lembut kalaluan. Ai nu ngajawab Allah nanti beri nyaran dewe tah kana tihang balandongan teh. Allah cenah kitu. Sok sing seimbang. Kumaha supaya seimbang? Ikuti aba-aba dina panangan kuring. Lamun masih muka keneh terus, lamun nutup eureun. Siap ibu bapak siap? Sok latihan heula. 1 2 3. Deui. Sakali deui. Allah. Nah, sampai nutupnya patokanananya. Siap ibu bapak siap? Siap. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah. Taca. Muka keneh ieu cuk. Sok balikan deui 1 2 3. Allah. Oh capek. Terus atuh Pak ari eungap mah eureunaan bae. Engke kuring nu katempuhan. Ayat tadi naon hartosna? Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah nyaeta nyiptakeun pasangan hirup pikeun anjeun nu diciptakeun dina diri anjeun nyalira supaya anjeun ngarasakeun katenangan, katentreman. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah sehingga jadi mika bogoh, mika asih di antara anjeun. Sanyana naon anu disebutkeun tadi mangrupikeun tanda kekuasaan Allah pikeun kaum anu berfikir. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk anu sakitu seueurna ieu teu tebih tina berpasang-pasangan alias cek basa urang nama jojodoan. Aya luhur, aya katuhu, aya
aya kenca aya kede ieu teh. Sarua bae sarua. Nya aya panas, aya tiis, aya hujan, leres henteu? Kitu oge ayeuna aya Teh Siti, aya Kang Wadri. Ieu teh saha nu ngajodokeunna? Allah Subhanahu wa taala. Disatukan dari dua jenis yang berbeda ini, disatukan agar menjadi pasangan suami istri dengan melalui proses pernikahan. Kahartos ibu bapak kahartos naon? Nyambung ayeuna mah euy apaleun nu tadi cenah. Teraskeun itu teraskeun tujuanana supaya naon? Sakinah. Tadi pantina litas kunu ilaiha, supaya ngarasakeun katentreman, supaya ngarasakeun katenangan. Ulah sampai rumah tangga teh loba pasea, utik-utik pasea, murag deui tah aqua. Pasea jeung pasea bae, isuk-isuk pasea, berang-berang sore-sore peutingna isuk deui. Tukang pasea mah apal euy. Henteu di dieu mah talentrem tarenang sadaya. Amin ya rabbal. Ulah pasea we nu digegedekeun teh. Kadang-kadang lamun ayeuna keur pasea bari pulutat, polotot. Kadang mah naon anu aya dibebeutkeun, naon anu aya dialungkeun. Nepikeun ka piring eta piring ce nu kudu najang dahar lain. Kalau dipake garelut, aya nu kitu di dieu aya. Aya. Nu mana jalmi anu mana mangga nepangkeun ka dieu. Ya Allah ya Karim, ieu mah utik-utik perang, utik-utik pring, utik-utik kulom perang. Jadi alat-alat anu kudu najang dahar dipake garelut. Nepikeun ka utik-utik balanja ka pasar, balanja piring, ka pasar deui balanja piring, cek tukang piring teh ieu jahat teh hating piring jelema teh. Nepikeun ka kabayakan stok teh tukang piring oge. Pakai garelut. Makanya wujudkan rumah tangga yang tenang, wujudkan rumah tangga yang tentram, baru itu dikatakan rumah tangga yang sakinah. Gitu. Nu kadua mawaddah. Sok barang ibu naon cenah? Mawawadah. Balikan deui mawaddah sok. Tah mawaddah teh hartina bogoh, hartina cinta. Bisa na panganten ayeuna nikah ieu teh kaduana silih. Tapi kayak heula nanyakeun heula ka jelema ya meungpeung aya di dieu. Kang Wadri mana Kang Wadri? Oh eta kalah kasilih tunjuk loba-loba teuing ngaran Wadri atuh. Kang Wadri bogoh kasih teteh bogoh? Oh bogoh banget cenah. Teh bogoh ka Wadri bogoh sarwana berarti tah sarwana. Lamun cek bahasa sisindiran urang teh mah batu turun keusik naik. Neng Siti Lia na purun Kang Wadri na hi daek naik deui sinaha. Karena tuak taek bae daeknya sarua ieu teh bogoheunana sarua silih cinta. Makanya pada saat ini sudah resmi menjadi pasangan suami istri melalui akdun nikah. Rasa cinta merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa bogoh lamun dilagukeun kana lagu Sunda mah aya nu judulna Duriat. Laguna teh kieu laguna teh kieu. Kan saacan ku personil hayang kuring heula duet jeung ibu-ibu. Dina hate kuring anjeun cicing, dina hate anjeun kuring cicing, bener-bener henteu bisa ngejat dibeungkeut ku tali duriat. Sok ayeuna ibu-ibu bagian nembalan cicing nu kituna teh tah nya balikan deui sok ngariluan kabeh. So dina hate kuring anjeun bagus, dina hate anjeun kuring bener-bener henteu bisa cicing kabeh geuningan. Teu bisa cicing mah kolecer, bisa ngejat kuduna mah. Alah ieu mah duet jeung ibu-ibu disuruh cicing teh jadi cicing we kabeh lirikna teh. Mumpung ayeuna aya Teh Dewi asli Jawara Karawitan tos teu bireuk deui di dieu mah aya lagu anu judulna Duriat. Tepuk tangan heula atuh sadayana.
Besar Bapak Ibu hajat. Kang, berarti ini mah teu aman ya? Teu aman ayeuna mah. Atur nuhun, atur nuhun. Turun Kang Bapak. Terus aya nu nyawer ayeuna mah. Alhamdulillah lagu ieu mah teu aman Teu gitu. aman. Nembe ti pahajat, nembe ti pahajat. Terus. Mungkin ti ibuna nyusul. Dina hate kuring anjeun cici. Dina hate anjeun kuring cici. Benar-benar Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. bisa ngejak dibeungeun ku tali durian. Ari panganten aya Aya teh tenang. sanajan loba nu daratan pati kuriling nyangan lama pati kaletro karena panto hate tapi ku urang teu dipalire. Durian teu bisa digantian ku rupa, durian teu bisa tiada ku harta, durian teu bisa daya aya ieu Oh, panganten. panganten. Hatur Durian nuhun, teu panganten. tangan teu kapaksa dikotretkeun dina hate. Hatur nuhun panganten. Dikuratkeun dina rasa diri tuna ari pabesan sareng ibu besan aya Nyusul, nyusul. kurang duaan dijaga diriksa pinuh rasa kahemat ari tangtos pahajat ibu hajat patos tepang tenji Mohon besan. pabesan sareng Mohon. ibu besan panginten hoyong tepang. Ya, haturun kanggo sadayana nya mudah-mudahan sing janten amal kasayan. Amin. Anu teu masihan kumaha